Hiji babrek nyaritakeun tempat terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu namina Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain mah dibunuh, dipencit, huluna dipake main bola. Mentak urang kudu benci ka jelema nu main bola lain istighosah. Lantaran ieu awal daripada permainan bola sirah cucu Kangjeng Rasul dipake main bola, ditendang-tendang kiri kanan kiri kanan. Awal sejarah sepak bola adalah tidinya. Kuwarige Yahudi jeung Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Bab maqtal Sayyidil Husain ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dawi kilaiki kusuji babala tetaping dalam martalakan enggan terbunuh enggan dan bunuh Sayyid Husain kang putaran ng Sayyid Ali kang putaran ki Abi Thalib diulang muga-muga nilar bendus Allah taala halimah al-huri Allah anhu saking Sayyid Husain atawa Sayyid Abi Thalib Ali bin Abi Thalib. Qala Imam Al-Qurtubi ngatal sapa Imam Al-Qurtubi fi tarjamatihi dalam tarjamahan Imam Qurtubi wala radian qatilihi lan orang ridho ya Gusti Allah saking kana bunuh ing Sayyid Husain intaha itu ka wala kulan utawi hakal ku anak qatilahu satuhuna kang bunuh ing Sayyid Husain iku in mata al-Islam lan mati qatili atas agama Islam fa minal marad maka itu tetap setengah saking kanan kenal Allah ya rafa utawi pertokonan Allah ing deneng ngampuran hu saking qatil wallahu taala alam lan uti Allah taala halimah al-huri Allah iku kang maha uninga zakarul hafid wa syahab usman betul sapati hafid dan ke syahab tiga sa usbad ibnu al-musakan rahimahullah taala moga rahmatan hu ing syahab ana usman sapa Gusti Allah taala halimah al-huri Allah bisadadihi kalawan sanade Yusuf berikut hafid rahimahullah moga rahmatan hu mazkur minal hafid Yusuf gitu hu Allah sapa Allah ya sapa Allah taala bisanadi kalawan sadari mazkur minal hafid Yusuf an Anas bin Haris saking Anas kang putang Haris gol golan ngucapi Anas gol Rasulullah ngadika sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ibni hadza yuqtalu isatuhune anak isun hazai kilaiki ibni iku bakal den pateni ya ibni di ardin kalawan atau ing dalam bumi min ardil Iraq kang betul saking dunia Iraq paman adrakahu minkum falyansurhu maka desa paman iku demo yaman hu ing ibni minkum saking sira kabeh maka becik nulung yaman hu ing ibni kala mencoba Kangjeng Nabi fakutila maka den bunuh sapa Anasun haza sidna Anas hazai kila Anas mal Husain sumurtane Husain radhiyallahu anhu ganilar bunuh saking karane Anas lan Husain. Hiji babrek nyaritakeun tempat terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu namina Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain mah dibunuh, dipencit, huluna dipake main bola. Mentak urang kudu benci ka jelema nu main bola lain istighosah. Lantaran ieu awal daripada permainan bola sirah cucu Kangjeng Rasul dipake main bola, ditendang-tendang kiri kanan kiri kanan. Awal sejarah sepak bola adalah tidinya. Kuwarige Yahudi jeung Nasrani nu ngembangkeun sepak bola sehingga menjadi kelas internasional nyana atletik nama keur mencaci maki ka Islam. Keur ngahina ka Kangjeng Nabi melalui cucuna anu dipegatkeun huluna di kitu sepak-sepak. Ya gegeden Yahudi jeung Nasrani mah neuleun main bola teh seserian, Islam teh Islam keur dihina. Ieu teh neuleun nyana kana sejarahna. Lantaran urang mah kurang pati ningali sejarah, boro-boro sejarah hadis, boro-boro sejarah Al-Qur'an, cacakan sejarah negara urang nu dicicingan kurang kadang-kadang urang mah teu nyaho. Lamun urang ningali sejarahna main bola, tah sirah Sayyidina Husain baheula, ieu dipotong, ditendang-tendang, mulai tidinya lah dikembangkeun lantaran terus sirahna mah ieu teh aya nyieun lah nyana bola. Per hari ngahinakeun ka Sayyidina Husain teh make bola. Kadina dikembangkeun jadilah Persita.
Eta naik kaluhur jadi Persija, naik deh kaluhur jadi PSSI, naik deh kaluhur naon tara sia nyaho paneta. Nah iyalah Masya Allah, yes. mulai tikuari Gusti abdi sebenarnya mah kamari mah resep ka main bola korenganan sejarahna kitu dina hadisna titik abdi gurek batu kuari cadu abdi kudu main bola jeung deuleu ke main bola abdi benci lantaran eta teh penghinaan dari orang-orang kafir Yahudi jeung Nasrani. Cenah aya di Jakarta nu istighosah, aing ngomong deuleu ka nu istighosah nu bener bae nu deuleu. Catet di jero hate Allah Maha Uninga. Di akhirat orang buat ting orang salamat ku sebab pepegatan yang main bola. Di mana bae neangan salamat mah. Besi kieu doang, hanya bagus salat, bagus puasa, aya resep ka main bola penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi teu bisa ka sorga. Ya Allah, ya Rabbi rugi amat jaga sekolot aki-aki. Endahan kieu bae di hareupeun TV. Ore. Jejak kabak aki-aki kos gitu. Oh, tahu diri teh si aki-aki geus mau kuburan nonton kene main bola. Masya Allah kira-kira tenyahuan sejarah tah melalui ialah orang jadinya kitu horenganana ieu lain lalagan wal haq anna qatilahu in mata alal Islam nu benerna sanyana nu ngabunuh ka Sayyidina Husain lamun nyana memang maut tetepan agama Islam andai kata faminal ma'ruf su'alullah al-afanhu termasuk bagian daripada nu terketahui adalah pertanyaan nana Allah kana ngahampurana aya naon kok dihampura ieu bahasa Kangjeng Nabi tetep moal dihampura bahasana lemes paminal ma'ruf su'alullah al-afanhu dipertanyakeun ieu teh ngahampurana Allah terhadap jelema nu ngabunuh ieu bahasa lemes cek urang mah tetep bae bakal ka neraka bae nu ngabunuh na kajen kukumaha ge dipertanyakeun hampurana. Berarti terjelas eta Kangjeng ngomong kos kitu terjelas neraka berarti kitu kene kuari kanu permainan main bola nu asalna kos kitu pasti terjelas deui lamun nu ngabunuhna bae ka neraka nu neuleuh main bola ge pasti ka sisi-sisina bae mah lah cenah sisina ieu atuh karasakeun ku sia sisina emang kumaha gitu Abi Thalib ngan sugur sakengkeongan kitu tah. Tapi lamun di narakana sakengkewan lantaran nyana cinta jasa ka Kangjeng Nabi jeung ngurus. Tapi ketika poe Senen mah pan diangkat, ngahormat ka Kangjeng Nabi karena kelahiran Kangjeng Nabi poe Senen mah teh poe Senen. Eta teh diangkat diamankeun, mata cekena aing mah hayang poe ke Senen kabeh cekena. Tapi lamun di luar poe Senen diasupkeun deui ka dinya tah nu mata ngahormat ka Kangjeng Nabi. Masyaallah urang teh aya ku cau emas nu leutik lah hiji bejang muludan. Muludan engke urang tiis tadi luhur teh. Ieu naon ditiis cau leutik amat bongan sia merena leutik. Ji eta bae eta dalilna kajen urang mah ulah ngomong jeung Muhammadiyah heulanan. Muhammadiyah memang kos kitu ieu, Muhammadiyah Persis PKS mah kos kitu losem urang bae imam urang. Cek nya lamba dasarna bae cenah ahli sunnah mah resep ka berkat. Heuh geus kitukeun bae. Heuh keun memang aing mah resep ka berkat moal kebal deui sia aing kudu gelut jeung sia. Kitu bae mah geus kebal aing dididik ku kolot aing ieu pencat can digunakeun kitu bae geus. Mun kira-kiranya na maju atuh urang lompat. Jadi digo saya tik emang aing dididik pencak, bapak kolot aing jago pencak, bapak aing jago pencak, aing dididik ku bapak kolot jeung ku abah aing. Meureun ti dituna jang ngahajar sia meureunana. Ujian mun teu lompat jana. Lain jeung ka urang ka bapak kolot. Tuh, kok gitu. Sekali-sekali go sabek. Enteknya na, resep ka berkat teh mana? Ya. Mabur sia. Mabur. Didoakeun moal bener sia koy. Ya ulah kitu atuh, Islam ada sia. Ahli sunnah heula. Sieun nyana ge sarua bae. Tah ieu Abu Thalib sakengkeongan doang set, tapi cek nyana ngagolak da datang ka dieu. Ngagolak da datang ka dieu teh nyaho di mana eta sakengkeongan. Komo nu main bola masa bujang. Ah geus kumaha meureun tah mah tuh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Masya Allah. Nah, wallahu alam, zakarul hafiz, wallahu a'lam.